tapi ternyata ketika kurang didongkrak sulit jadi huru-hara baik Madura teh luar biasa agamais didikan wali-waliullah tapi karakter nama tetap baik heras Cirebon sarua baik didikan wali didinya teh tapi ketika kurang diganggu heras baik Banten Alahadin Sawah sarua baik heras baik orang Banten teh kajian kukumaha ge padahal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ghairi wa fi ghairihi lan ing dalem lian makul. Ala baini ngadase dendol au alafin adawa ngempani wala yahlibu lan orana namras wala yahlibu lan orana namras ya siman mador ing barang kang madaratkeun ya ma waladaha ing anak kedabah waladaha ing anak kedabah wa ma la ruha lahu lan utawi barang kang ora ana ruh iku maujud lahu kadue ma kakonatin kaya solokan atau kaya susukan wadarin lan umah la tajibu imaratuha iku ora wajib opoh ngarame akenane iya malqoh atau malukir iku ora wajib opoh ngarame akenane malukir min konatin wadari min konatin wadarin wa gairihima satajan orang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah hiji kanggo binsan sarakan maot pada tanggal 4 Muharram dua kanggo almarhumah Haja Kanisah binti Kaniun Haji Acang bin Asda Haji bin Haji almarhum Haji Mansur bin Haji Marjan Ambak Serang Sastra bin Jasman Nan bin Eni Legok Haji Dam bin Haji Uwi Bayi bin Mahmud kemudian
mudah-mudahan para almarhum almarhumah dihampura sadaya dosana, dilegakeun di kuburanana, caangkeun di kuburanana, dipasihan naimul qabri ku Gusti Allah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir ieu mah patarosan meunang tah henteu nikahan bapak nu atawa ibu nu tos maot. Usaha barakali sia mah teu ngaji meureun. Sintrek sia ku aing cerina. Sedengkeun nikahan mah kewajiban nu jadi kol ulah anak nikahan bapak nikahan ibu. Tugas nikahan mah ibu bapak kan nu jadi anak geus teu diegaan geus bae. Paling turun nikahan sorangan paling turun. Naon nu disebut ngaranna ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahana gitu. Naon nu disebut ngaran ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahan. Ieu mah meureun maksudna anak nu jandi ke akahan teh seakan-akan digadekeun. Ieu mah tasbih pondok atuh sia. Seakan-akan ditasbihkeun ka barang gadean mun can ditebus atuh can bisa kitu keneh. Orok mun can diekahan sarua jeung can ditebus. Eta mah pikiran we Gusti atuh lah. Jadi nikahan mah kolot kan nu jadi anak ge mun boga. Untuk boga mah tuh ulah sunah hukum. Sebab lamun eta orok eta budak maot can diekahan ke di akhiratna teu bisa mapagkeun urang. Teu bisa mapagkeun urang jadi rugi lantaran can ditebus. Lamun urang boga anak memeh mau memeh balik maot engke bakalna urang dipapag ku anak urang bari mawa cai nyana. Urang dahaga matak hayang nginum. Bunga luar biasa. Kabita jelema nu henteu boga anak maot eueuh nu mapagkeun engke kabita luar biasa. Kuari mah urang ditinggalkeun maot ku anak nyeri. Komo anak dengdeuleun mata. Keur meujeuhna leleng ka halu. Lulumpatan bisa diome haju maut maningan maut tetangga
nyeri tapi engkema di akhirat luar biasa bunga bahkan sanggesa orang di papa kemudian orang ke sorga lawang sorga pinuh ku budak sehingga jelema teu barisa asup ka sorga lantaran ditutup ku budak-budak leutik neangan bapakna neangan indungna sanggesa kapanggih teh diceklan bajuna dipurantengan ku eta budak dia bawa ka jero surga can asup ka jero mah budak terus bemuranteng kanu jadi indung bapana kahalangan kabeh jelema teu barisa asup lantaran lobana jelema nu mrek mah budak nu rek mapageun indung bapana tuh untung jadi sebenarnya mah asal waktu keur maot anakna ulah ceuri ulah sedih maot anak alhamdulillah ceng celengan ya di akhirat mun bisa mah kakana ge kena bae deui aduh masyaallah rugi untung jadi lamun urang boga anak maot boga anak maot boga anak maot teuing budak keneh di akhirat mun kuari makan di KB nah anu nyieun instruksi KB bakal titah tanggung jawab engke di akhirat jeung nu nutur-nutur kuari kana urusan KB cukup dua bae program tinggal program teu percaya jeung teu yakin ka aturan Allah lamun nu teu yakin ka aturan Allah KB teh kos kitu mun kieu mah ulah kena boga anak KB bae lantaran kondisi indungna gering lain masalah tapi lamun wah terlalu banyak rakyat Indonesia kalau tidak di KB bagaimana nanti ke depannya lapangan kerja dan makannya sia teu boga kayakinan jeung Firaun sia ka neraka teu boga kayakinan ka Gusti Allah sia ge nang Allah nu mere daharna ulah tama kos kitu mah tapi lamun kieu mah KB ieu mah kondisi awakna ieu aduh bahaya jasa ieu atawa kieu salakina teh aing mah sia di KB teh ieu lintuh teuing sakumaha aing nyekelan gurubug aing teresep jasa ieu awak sia ieu bau obat ieu haram ta KB na teh haram eta KB geus kajen atuh aya sia mung boga anak mah di KB ngan aing izinan kawin deui oh cek pamajikan emang geus boga tuh lain geus boga jang geus kawin lagi aduh Masya Allah jadi geus teu make aturan-aturan agama mantek urang ngaji geus supaya jaho heula kayak geus nyaho urang ngerenyed sieun kayak geus sieun karak berangkat sesuai jeung keyakinan urang jadi ai ukur ngomong doang mah di luar teu ngaji moal nurut jelema teh okos kuari invest daging tak eta teh kunaon atuh haju dilalaksanakeun Ki Haji nu jadi peloporna ustad malah ieu mentak dibahasa babaraha kali riba keneh kos kitu mah kullu qardin jarra nafan fahuwa riban cukup Kangjeng Nabi mah tiap ngahutangkeun aya mangpaatna riba geus kos kitu urang nenden duit di bank 10 juta ke kembali 12 juta jaronafan tak kos gitu urang nginjemkeun duit ka tatangga dengan janji ke dibayarna dileuwihan jaronafan kos kitu teh eta aing ngahutangkeun motor ka sia dengan jangka waktu 1 tahun nah ieu dileuwihan ku sia bayarna jaronafan ngaranna riba ku bodoh-bodoh teuing teh si Ki Haji
kuari invest dibere daging dibere keuntungan atuh naon bedana kos kitu teh tah aiku ngaji mah pan urang nyaho oh jaheunya moalah kitu tah teruslah kagok atuh sabodo sia tah mah sabodo tah mah kos kitu mah ari daek dibeulem di akhirat engke los mandak nenden tenden di dinya tah lampu hurungkeun curug dikiekeun coba saya curug panas dan tesis ya cenah riba teh seuneu dikiekeun ja panas atuh berarti riba teh angke dibeulem panas ya awak keuntungan sejenak keuntungan sakedeung sakadar di alam dunia saperak dua perak aing engke bakal dikulub di akhirat tah teu karunya ka diri urang aiku ngaji mah pan ngerenyeh eureun mulai ai habar ti babaturan doang mah haram haram nang di mana sia moal ngadenge pannya yuk atuh urang tanyakeun ka kiai barang ditajakeun ka kiai dan nu sarwana hon teu tamah teu haram oh pan ki oplo tama ki golkar takos gitu cak aing golkar beng eueuh nu haram kiai golkar mah halal kabeh bendera Golkar engke berkibar di akhirat. Alhamdulillahirabbil kana neraka. Ulah pajar ka surga. Insyaallah ieu kumaha ieu kuari urang teu puguh aturan. Jol ieu riba, jol ieu riba, jol ieu riba. Urangna daek bae. Entak filteran awak urang teh nyaahan moal kebal deui urang marah raot eueuh nu bisa tanggung jawab kecuali diri urang ya Allah ya urang kuari keur utar atur masalah pengurusan tentang nu teu bisa ngurusan sorangan. Contohna nu kamari geus dibahas budak leutik teu bisa ngurusan dirina sorangan urus geus beres nu edan teu bisa ngurusan sorangan aya carana pemerintah mimiti keluarga kemudian pemerintah geus eueuh tah aturan mah dijieun di Indonesia menteri keedanan usul can aya menteri keedanan jadi ngurusan edan se-Indonesia teh sabaraha ribu pan nu edan teh nah ieu nu teu bisa ngurusan jelema susah ieu menterina sugan bae menterina milu edan eta ieu loba keneh nu perlu dibubarkeun depag bubarkeun lantaran di dinya adalah sarang korupsi ti mimiti ihandap datang ka luhur depag mah biang korupsi lain biang deui raja korupsi lain raja saluwiheun eta naon saluwiheun raja naon korupsi mui nu korupsi pancen adek beres ieu teh nagara teh pancen hayang beres geus sesuai jeung nurani masyarakat hayang beres kandang-kandang korupsina bubarkeun jieun menteri keedanan urusan edan pikiran edan hate di penjara teh eusina nu aredan tuh kitu rapih jadi negara teh kemudian pengurusan tentang rokik lantaran rokik teu bisa mandiri hirupna urus beres nah kuari mah caritana ngurusan tentang hewan pan hewan teh henteu bisa ngurusan sorangan urang boga munding boga sapi boga domba boga hayam boga bebek persik manuk dan lain sebagainya wajib diurus jeung teu meunang ngaganggu kanu sejen baik ngaganggu soal kotoranana maupun ngaganggu soal suarana atau ngaganggu soal lingkunganana tak eta teh meunang ngaganggu urang masyaallah boro-boro aya kebo liwat ngising di jalan
boro-boro aya soang ngising di tempat urang cacak urang mawa kadu kadele ku tatangga urang teu mere geus doraka jadi lamun urang deuk mawa kadu moal mere ka tatangga kudu nu rapi dibungkus nu rapi sehingga teu kanyahoan kadu dianggap ku tatangga pasti eta batu bangkong eta henteu doraka eta rapi geus henteu mencurigakan atau urang mawa kakap nu gede lewat ka tatangga wah bisa kicek pamajikan kalah pa ieu ulah masak mun tatangga mawa kakap gede sugan biasana ieu tuh besi kos kitu doang ieu keur carita sangkilang kos kitu bage geus kapilaraan ieu mah ngising di hareupeun lima urang kotok urang ngising bebek urang persi urang soang urang encan sorakna tah ieu teh nu kos kitu kudu dipikir tah geus nu bogana ieu kudu ngurusan hiji ngurusan soal daharna lain dahar meureun ka hewan mah parabna ngombonganana kudu diurusan tah kudu bogana kombonganana parabna kemudian kurungna dan lain sebagainya kudu diurus nu rapi eta wajib eta kos kituna wajib dah lamun sampaikan ka paehna na kurang parab meujeuhna jang disiksa di akhirat siksa teh ulah dikira-kira ulah naon kitu ngaranna lalawora Kangjeng Nabi nyaritakeun aya hiji awewe kemudian awewe eta teh ngurungan ucing kemudian eta ucing teh diparaban teu dilepaskeun henteu paeh di jero kurunganana cak Kangjeng Nabi eta awewe bakalna digejeburkeun ka neraka teh ieu hadis eta teh kan pohara jasa lantaran teu diurusan mun endek diparaban teh ucing mun moal diparaban atuh lepaskeun kena ngencar eta ku sebab awewe tengurusan kana ucing paeh di jero kurungna neraka sarua urang boga manuk sarua urang boga hayam sarua urang boga domba boga sapi boga munding paraban jeung sing hade ngagunggang-ngaganggu nalamun tidaekeun nu bogana maraban tidaekeun ngurusan nah ieu geus oe-oean bae ieu kebo oe berarti haengan parab oe haengan parab cak tatangga eta pasti kebo lapareun tah aju kitu diparaban teu diangon teu dibawa ka gunung henteu tetep bae kos kitu oe-oean tah na ieu segera samemeh paeh laporan ka hakim jadi aya hakim urusan perhewanan lain masalah perhewanan kesehatan dan lain sebagainya urusan kos kitu di urang ge aya menteri kehewanan ngan encan datang ka urusan kos kieu lapor ada apa dari mana kamu saya dari Ketos ada apa lapor Pak tetangga saya punya kerbau dan sapi kemudian udah oe-oean kedengarannya udah 2 hari Pak terus saya tegur dia supaya kerbau tersebut diurus tapi ternyata dia tidak mau ngurus dengan demikian saya takut ini menjadi siksa saya lapor kepada Bapak supaya segera diperiksa oh ya siapa nama kamu nama saya Salawi agak saya Salawi tangan langsung turun tim sesuai jeung laporan tidak panggihan nu bogana sanggesa dipanggil nu bogana ditanya Bapak pemilik ini kerbau betul emang ada apa Pak saya mendapatkan laporan dari tetangga Bapak yang bernama Salawi. Nah,
katanya kerbau ini tidak diberi empan, tidak diberi minum, sudah oe-oean siang dan malam. Dengan demikian saya akan periksa cek hakim kebenarannya betul apa tidak. Betul Pak. Kenapa kamu tidak ngempanin? Capek Pak. Dan saya sekarang udah nggak bisa cari empan, kesana kemari udah kagak ada rumput. Ya harus diusahakan beli rumputnya. Di sana masih banyak tuh di Sewan. Sewan masih banyak, di situ pun banyak babi-babi mencek-ngecek. Waduh, katanya saya buat belinya nggak ada. Ditekan ku hakim. 3. 1, pilih, jual. Kalau tidak diempanin harus dijual. 2, dipaksa suruh ngempanin. 3, kalau dijual pun tidak mau, diempanin juga kagak. Nah ini otomatis dipotong. Pencit. Cek hakim ini harus dipotong, ya. Tapi jangan sampai lupa, bagi 2. Aduh, Masya Allah, hakim dia mutuskan kos karar itu bayar tungtungan. Oh be, hakim nu mulus. Cak hakim, boro-boro hakim kiai ge sarua. Atuh, ya memang negara geus acak-acakan. Ulah hakim bae kiai ge sarua. Mana aya kiai dakwah teh dibere duit daekeun eueuh, cak hakim teh. Bener oge sih. Aya hiji nu ikhlas mah di mana Kiai Golkar. Acak-acakan teman. Acak-acakan kuari negara urang teh lantaran pemimpin nu 2 acak-acakan. Umaro jeung ulama. Sinfani 2 golongan di mana-mana saluha. Beres 2 golongan, beres rakyat kabeh. Di mana acak-acakan rakyat kabeh. Geus acak-acakan rakyat di Indonesia khususna, umumna di dunia nu salah 2. Kiai jeung pamarentah. Eta mah lain cakula, cak Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggis beres teken eta. Namun memang daekeun ngajual alhamdulillah, daekeun maraban alhamdulillah, teu daekeun maraban jual alhamdulillah, selesai geus masalahna. Lamun memang diantarekeun paraban ge henteu, dijual ge henteu, encit berarti tuh gitu rapih. Jadi berarti negara teh boro-boro ngurusan jelema nu geus strukturna rapih ti mimiti RI 1 presiden sampai ke RI 10 RT. Tak eta teh rapih urusanna jangan rapihan. Skup handap aya desa, aya jaro, aya RW, RK, RT, jangan rapihan umat. Geus rapih teh strukturna mah. Naik ka luhur aya camat, bangun masalah rakyat teh lamun teh mah diurus, jageus puguh. Naik ka luhur aya bupati, naik ka luhur aya gubernur, naik ka luhur aya menteri, naik ka luhur aya presiden. Endek aya kendala di mana rakyat sabenerna mah jageus sakitu rapihna. Urusan tanah geus puguh aya, urusan listrik geus aya, urusan cai geus aya, urusan jalan geus aya, urusan pasar geus aya. Kabeh geus rapi. Asana ieu teu kudu aya masalah sabenerna mah lantaran ti luhur datang ka handap rapi sagala. Kabeh rapi nu encan aya teh nyieun karapihan. Ai strukturna mah rapi, ngan teu bisa nyieun rapi. Jadi nu bagus teh strukturna. Anu jore mah ngalaksanakeunana. Nah, etalah negara urang teh kos kitu, Masya Allah. Mudah-mudahan pemerintah nu balalener dipanjangkeun umurna, nu teu balalener mah mudah-mudahan panjang umur deui keneh. Masya Allah, ya negara urang kos kitu. Tapi masih keneh aya pemerintah ge nu boga nurani. Masih keneh aya kiai ge nu boga nurani nu deudeuh jeung nyaah ka rakyatna. Eta teh ditangani ke ku pemerintah. Geus, kuari mah bawa bae teh ke bawahna teh aya engke tim pengurusna. Urusan
coba helanan diantarekeun heula cara ngurusan anak paraban danana ti mana cokot aya khusus dana urusan pengurusan hewan mun eueuh kandas nyokot ti Baitul Mal. Jadi geus eueuh kahesean sebenarnya mah lamun ku urang dirapihan mah diorganisir dirapihan komponen-komponenna mimiti pemimpin datang ke hadap pengurus teh aya rapi geus sabulan diurus ngalintuhan nah ieu Pak ini kerbau telah diurus di kehakiman di sana sekarang sudah gemuk biaya dalam sebulan menghabiskan ini 2 juta. Nah ini bagaimana kelanjutannya mau diterusin dibayar mau diterusin dipiara kemudian bayar terhadap negara atau ini mau tidak lepas tanggung jawab. Akhirnya saya mau lepas tanggung jawab jual ku pamarentah secara paksa jual lakuna sabaraha duit tak kebo ternyata lakuna 10 juta daeta 10 juta cokot 2 juta urut maraban 8 juta bikin kanu bogana wah rapih luar biasa. Geunaheun tah ngaji mah kos kitu teh ngalaksanakeunna boro-boro ngurusan kebo ngurusan haji ge datang ka kuari can becus can beres ngurusan haji bae can beres komo ngurusan kebo asana mun diurusan ku hakim meureun saminggu ge buntut eueuh buntut sabulan mah asana 2 suku geus aduh ya pamarentah geus teu bisa dipercaya jasa. Masya Allah karim ya Allah ya Rabbi. Jadi geus teu ngangeunakeun ka rakyat kuari daftar aki-aki umur 70 tahun engke meunang giliranana genep tahun ka hareup berarti pas berangkat 70 genep asana 70 hiji 2 ge modar Pak aki-aki. Jadi gua ya masyaallah karim. Jadi barang nu geus rapih teh diutak-otek dirubah-rubah geus rapih baheula urusan haji mah rapih. Eueuh masalah sama sekali eueuh masalah. Tapi dikutrak-kotrek jadi bermasalah. Mantep cek edah sesuatu anu geus rapih ulah sok dirubah-rubah nanaon ge. Mun deuk dirapihan. Emang guari mah kabeh di deuleu anak mudana bae ge meuli motor anyar bukaan berkona. Bukaan sena eta pan jelema blon eta. Bukaan kabeh tinggal ulutu dan becak bapana aing naek ka naonna ieu. Tinggal jok doang aing mah isin makanya cak bapakna. Aduh sorana digedean brotot waduh kulantaran butuh bapakna naikkan eta kan waduh kakek-kakek masyaallah mantep ini. Kakek-kakek masa kini hijipan jadi nanti. Ayo ya si mbak boleh nih atuh geus naik. Cek kaki-kaki jaheul laku cenah motor kos kieu. Aya lepis ya nu nganggur. Tungtungna mapan kolot make lepis. Pakai kacamata hideung. Sapatu hideung. Jangan bonceng si mbak. Geus teh alecreg kieu kuari. Teh eta kos kitu ditangani ieu keur carita ngaji jadi boro-boro ngurusan jelema sangkila ngurusan hewan ge geus rapi. Ieulah tanda Islam teh maha man amat sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Eueuh nun teu kaurus naon coba deuk ngomong naon coba urusan negara sampai ka kebo-kebo diurus teh malah kuari malik sekene encan ka urusan teh urusan kos gitu komo urusan jelema geus dibagi ku Imam Syafi'i teh dina siasat Imam Syafi'i kitabna luar biasa mun urang maca eta geus jadi sebuah negara nu indah geus istimewa bae strukturna ti mimiti khalifah datang ka kahandap teh geus rapi dibagi 12 sub ya Allah ya Rabbi ngeunaheun taya di antarana kuari pengurusan tentang hewan. Siga de nu boga soang kurungan soang eta nu boga bebek kurungan eta bebek angon eta bebek
nuboga hayam gitu kene nuboga domba kurungan nu rapih urus kombongan supaya di dunia urang rapih jeung masyarakat hablum minannas di akhiratna urang rapih nu kasinggung ku hewan urang ipan urang teh hirup teh berlanjut hirup teh ieu teh kuari urang teh ieu teh emang disudahi ku paeh atuh henteu paeh mah eta mah ngan sakadar mampir heula endek meneruskeun perjalanan ruh urang melalui paeh heula urang teh hirup paeh lain ngeusan neruskeun urang-urang keneh ngan awak urangna dipikeun ka leuweung dipikeun ka kebon lantaran bangke bakal bau roh urangna ngalanjutkeun perjalanan urang engke ka ditu di alam barzah geus alam barzah engke alam mahsyar geus alam mahsyar bakal ka alam akhirat urang-urang keneh ieu kuari sing ada Masya Allah ulah dipajar ngeusan eta paeh teh melanjutkan lalakon urang anu ka ditu leuwih panjang batan hirup urang nu kuari tah ieu urang kuari nu mentak ngaji kieu teh pan urang nginget-nginget ka lalakon engke mentak di bejaan kredit haram caknya aing kajen nek dibawa bae ka akhirat mah nek dibawa ku aing ka akhirat teh kredit aing kajen aing mah geus lah ngaji mah ngaji bae heulana aing siap bah ngajungkel di neraka jahanam eulas aing mah terus bae invest daging mah kajen teuing jeung kiai haram ge geus lah pokona mah atuh los sakadar nyampekeun supaya salamet supaya urang di dunia ngeunaheun ibadah di akhirat ibadah urang hasilna mundel eta kan masyaallah ieu pengurusan hewan nya boga manuk urang manuk naon ieu tah eta teh kudu nu rapi naon parabna lantaran ti kukur makan teu beukeun cau Ambon naon parabna beo parabna daekeun teh maca uge kerak naon tah parabna kerak tah manuk sareng gunting naon tah parabna manuk kakatua naon parabna sesuaikeun urang deuk miara secara fikih silakan bae secara tasawuf mah ulah secara fikih mah mangga bae ngan secara tasawuf ge lamun geus jadi mah tasawufna masalah mun geus jadi mun encan kakarak tarap-tarap dang ulah kakarak tarap-tarap teh kakarak dek suluk atau eker suluk ulah geus jadi mah geus jadi bisa diajakan ngobrol pan manuk teh pan bisa diajakan ngobrol emang suara manuk teh asli suara manuk kadengena ku ahli Allah atuh lain aya nu suara subhanallah aya nu suara Allah Allah aya nu suara la haula wala quwata illa billah aya sumanta Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam bodas ge boga hayam bodas jago dina jami sogir urang teh sunah boga supaya lantarannya nama zikir bae tah hayam putih jago hayam jago putih suku koneng moal manggih kajen kuku manggih moal manggih kok moal aja moal manggih tah eta teh aya maziahan sebab eta mah kotok jago nu mantak disunahkeun kotok jago putih sukuna warna koneng. Nah sisitna anu ulah pasalia di tafsiran ku ahli tafsir nu rapi sisit apan sisit teh nu rapi aya nu panjang saeutik teh ulah tah nu kitu mah pencit bae tah nu kitu teh nu rapi sisit tah eta teh nya nama ngabaku hiji setengah 12 nya teh sasada kongkorongo ngabejaan geus tereh nisful lail eta hayam ke jam 12 tenggerkeun ku urang jam 12 kongkorongok deui kongkorongok ngabejaan di lembur ieu aya nu zina ngabejaan kongkorongok hayam jam 12 jam hiji teh eta teh ngahudangkeun masyarakat di lembur ieu aya nu zina yeuh di lembur ieu anu zina teangan coba mun aya kongkorongok tapi kotokna nu putih lamun nu hideung mah nu hideung ngaco tah mah mual pati-pati dititah ku Kangjeng Nabi mun teu boga maziah ke sasada deui setengah 4 kongkorongo tuh
eta teh teu sambarangan lain sakongkorongokna kadenge ku ceuli urang mah kongkorongok kadenge na ku waliullah mah kongkorongok eta teh tergantung jamna lamun nyana jam 11:30 kadenge na ku waliullah wahai masyarakat sakedeung deui nisful lail ngabejaan siap ahli-ahli Allah mah asal geus ti jam 12 kaditu hudak mantap alhamdulillah tanpa kotok kurang mah harudang neuleuh bola tekuk kotok deui geus tuh ya Allah jam 12 kaudakeun masyarakat teliti di lembur ieu teh aya nu zina ngabejaan ya Allah ya Rabb kurang kadengena ngan kongkorongok kitu bae 3:30 nyana ngabejaan deui we as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum udang eta kotok jagot geus lamun urang nanggeus jadi mah manuk purukutut kadengena lain purukututut nyana mah Allah eta lamun urang boga manuk purukutut kadengena kurang Allah atuh sieun urang je pan aing eleh ku sia purukutut sia zikir aing henteu mantake waliullah mah kadang-kadang teh kadeleku mata kasadna beda jeung urang manuk dipiara teu sakabeh manuk nu aya maziahan nu kadenge kunyana aya batu dicokot kunyana di kantongan diminyakan teu nyaopan urang mah teh rahasiana naon emang rahasiana lantaran eta batu kadengena kunyana keur zikir subhanallah ai batu gerzikir menghormati zikirna lain batuna kadeleui we ku anak muridna atau ku masyarakat waduh kiai urang boga batu diminyakan bisa diajak ngobrol yuk urang neangan yuk kapayu ditangkal caringin yuk meunang inopa beda dedeulean dedengian ahli tasawuf nu geus jadi mun encan ulah serba haram memang tapi geus jadi mah beda keris kunyana diais lain kerisna ieu keris teh zikir bae geus ieu menghormati kada zikirna golok dikiekeun hendak dituturkeun bae kudu make iket beda dedengianana ai make iket manyana mah aja make mantra-mantra yang gunung karang yang gunung santri yang caringin yang subur pareu yang aja bae enak manggil kula agar istirahat dipanggil enak iya ya kumaha ya ucu ya non cu eta kos gitu lamun aya jelema kos gitu talia seren balanggeun geus sama masyaallah dari itu beda madak ahli tasawuf papan bisa ngadenge suara setan ahli tasawuf emang kumaha gitu lain bae nya Nabi bisa ngabedakeun ieu ikhlas ieu henteu ieu mah suara setan ieu mah suara jin atuh bisa pernah hiji murid neleukeun wudu kiaina didelekeun ku muridna ngala wudu henteu cak wudu cak kiaina terus kali henteu terus kali henteu cak muridna babacana pan henteu heran aing mah guru aing jadi kieu ye nya mah henteu kaleungeun geuning henteu beres ka suku sia nu hitut atuh cak murid depan kai waduh cak murid teh beres ya guru ya sia nu hitut mah geus salat Allahu akbar panasaran pan murid teh aing nanya ieu guru aing kieu amat sih seukeun ieu guru anu luar biasa patanyaan jelema kok ngalawudu pan urang mah ari kabeungeut nawaitu rofal hadasi ari ka dia Allah mati ni kitabi
dia latut ini kita mundek di doaan teh mah henteu kitu naon kitu bae lah doa ti guru teh aya nya mah ka dieu henteu eta kutungtungna sia nu hitut teu kaharti murid palasaran we aya ahli torekat batu geus kos kitu beda pokoknya si hade we ka ahli Allah mah nyana datang ka imah nanyakeun wudu mama abdi ningalikeun wudu teh maksudna deuk nyonto ka mama tapi nu kadeleuk ku abdi jeung nu kadeng ku abdi kok babacana henteu-henteuan ieu aya naon ulah turutan ku sia sia bae waktu sia mondok di mama eta bae henteu kula mah hayang nyaho me ulah si ulah hayang nyaho kula panasaran dek nurutan bae tungke mun ka dieu henteu mun ka dieu henteu atuh ulah lantaran panasaran kula mau balik lamun ku mama teh dibejakeun moal balik kula mah ieu mah sebab kula teh hayang nyonto mama Pak ieu teh yang bisa ibadah cara mama ulah turutan eta mah kieu waktu aing ngalawudu mama ngalawudu ka dieu cek setan teh cek setan can sampurna tah kabeungeutna ngawas-waskeun dijawab ku mama henteu aing mah gitu begitu ka dieu ngawas-waskeun cek setan teh teh sampurna tah ngalawuduna eta can ka naon ngaranna can ka kumba henteu sia goblok sia moal was-was aing mah hatina kitu ka dieu henteu hari eta terakhir cek setan teh mama ngalawudu deui hitut pan aing mah teh hitut sia nu hitut oh kitu pan apa berarti gadege suara setan taman tuh beda lu mentek sing hade lamun neuleuh ahli Allah keur ngalawudu beda mama sobari ngalawudu na make nyere mama sobari Garut mah clong set turutan ku sia ayo wallah sing hade jeung ahli Allah mah sing hade take ka imah gede kitu babacana henteu Taya keur carita ahli Allah. Beda atuh ahli Allah maka jen gugung mangga gurutuk. Sebab aya istighfar bae engkena. Aya subhanallah bae kumaha keur datangna nya teh kenikmatan-kenikmatan jeung ngalawan ka setan-setan. Tah jadi beda engke ge nya ngome manuk. Kadeungna ku urang mah bangun kikian ngome manuk lain deui sing hade. Nu kadele ku urang zahirna bae mantak Siti Jenar mah atuh dibunuh ge naon lantaran nyana geus terlalu jero teuing mukalamahna jeung ilhamna sehingga teu kaharti nyana nyebutkeun anallah Allah mah kula bunuh halaj bunuh sebab nyebutkeun eueuh nanaon iwal ti Allah cak murida ai mama pan aya Allah ai mah bunuh tapi pan begitu di istiqorohan di hayangnya hukum ulama ternyata di surga kialat di surga Syekh Siti Jenar di surga ahli-ahli Allah ngan eta pikiranna modal tadi bae tah ulah Syekh Siti Jenar geus urang mun kapanggih bae ge jeung Syekh Sarif Hidayatullah pasti loba anu aneh-aneh nu urang teh naon kitu ngaranna ngalawan ulah Syekh Sarif Hidayatullah dibere Gus Dur bae hiji kiai bae kiai boro masyarakat geus teu narima. Tapi bukti nyata Gus Dur kamari kuburanana dibongkar beleger. Salah satu tanda ahli ma'rifatullah wa rasuluh. Ieu di mana-mana maot geleger. Naon sabab kayak panjang ta dongengna nu mantak beleger kunaon dahar mah sarua jeung urang. Nginum sarua jeung mantak beleger kunaon. Tapi lamun lain wali Allah puasa bae nya na. Bae lain wali Allah beak bae. Jadi lain tina masalah dahar jeung nginum aya hiji rahasia pemikiran sebab coplok roh teh bisa ngaluarkeun roh wali mah wali mengaluarkeun roh sorangan asal keluar coba ge urang ngabeten di imah artina beda nu kaluarna naon ieu keur carita supaya sing hade hirup ieu kelas mana lain deh ulah ngomongkeun ka ahli Allah mah di mana teu kaharti lantaran racun ngomongkeun ka waliullah racunna balikna ka nyana sorangan
pisan sumun kotil sing ade lah carita pikih urang may pengurusan anak begitu luar biasa menurut agama etalah lamun numakul paraban inuman nurapimun manuk gitu kene naon gitu nurapi cai-cai na periksa heula kurang besinya goler kakurangan dan adapun engke kena penyakit parabna loba cai aya paeh atuh lain urusan boro-boro manuk nu ngurusan ge mangkal modar lain urusan nama nu penting ieu secara pikih na rapi sing ade sekali deui nu boga domba besi nyabut papelakan batur bebek itu keneh besi nyosor kana tatanduran batur soang besi ngararising di jajalaneun besi ngising di teras imah batur gitu keneh besi kaganggu ku sorana itu kene hayam sing hade besing ke benduku sebab soang benduku sebab bebek benduku sebab ayam iya kan bahaya tetangga maksud mandak rapih urusan eta mun makul mun goer makul wa fi gairihi ala bain au ala pin lamun teh mah ieu nginguna nutara di dahar model ucing model ngingu ua-ua model ngingu monyet model ngingu ciamang model ngingu maung model ngingu gajah dan lain sebagainya hewan-hewan anu goer makul tetep wajib di paraban urang boga buaya di imah wajib aya di paraban sing hade lamun teh di paraban doraka urang boga maung wajib aya dipameulikeun daging urang boga monyet nah paraban urang ayu terus boga naon we ciamang teh ucing teh paraban wajib di parabanana mun teh di paraban Zaid boga piaran ucing teh lamun nisbat di urang mah kuarieun teu kabayang nanaonan miara ucing jaya sorangan atuh ucing di imah urang mata mah atuh meong garong disebutna tukang maling pan ari meong atau ucing nu rapih mah ucing ieu ucing mana ieu aya silsilahan ieu mah bin anu oh bapa moyangna Jepang ieu mah bin anu oh bapa moyangna Australia bin anu oh ieu mah negro ucing dia atuh aya silsilahan nu mantak harga ucing teh begitu ditingali ucing ieu oh bin anu Australia hargana 150 juta ucing dibikeun ka urang kadieu ka urang ketos urang putat ka di tengah deng ya ucing banyak 150 juta jadi imah aing loba atuh lain kucing kos kitu bego ucing di imah siapa dibikeun ge teh harayangeun pan ieu mah ucingna ngabogaan maziah keur marapi ucingna teh anu gede anu leutik ngaranna ge macem-macem eta teh aya sorot mata kucing teh di mana-mana aya pamalingan dideureuh doang ku ucing set geus boga maziah lumpat jadi lain sambarangan saucing-ucingna nu mantak batu maca kucing mahal atuh mata emeng nu aslina hebat meuli we urang di nu ngampar teh 2000 atuh beuneu naon eta mah sintetis ieu mah tak ucing teh jadi dina ceulina aya maziahan dina ambeuna aya maziahan moal mahal 150 juta aya nu 100 juta aya nu 50 juta paling murah tak ucing kos kitu mah 20 juta Wari dibikeun ye dikamasankeun dijual ye ka majelis nu aya di dieu misalnya 2000 di dia 10.000 jelema ya atau 15.000 saya nu dek meuli ucing hargana 20 juta aing mah kajen meuli Scoopy segini kabar ente ku atut mending meuli Scoopy teu arti sebab can nyaho jerona urang mah can nyaho anjing kitu keneh anjing pelacak eta hargana teh aya nu sampikeun ka 1 miliar aya nu 800 aya nu 500 moal sambarangan mahal lamun eta anjing encan terdidik ieu anjing teh terdidik hiji eta mah anjing teh lamun teu dititah cicing bae nomor kadua eta anjing moal maling nomor katilu anjing eta mah moal sagorogot-gorogotna enta mah terdidik teh mah anjing teh masyaallah mantap hargana 1 miliar tah mah anjing teh
Iya lamun kelas dunia mah Masya Allah pelacakna pohara jasa. Ieu polisi nu aya di urang we polisi. Tah baka anjing pelacak tilok ngisleut. Geus kikian we ka imana. Tah kitu. Eta ge sarua tah nu kolot teh sok jadi pelacak nu kolot ge. Eta irungna seukeut eta nu kolot eta. Eta ge sarua nya ge asal kaambeun we salaki nyandung. Iya kajen iya pelakuna. Pelacak teh macam-macam. Jadi berarti pamajikan nu kolot eta sarua jeung herder nisbatna eta. Dina pada pelacak. Nah, ieu kuari urusanna anu henteu didahar yani haram. Lamun Ki Zaid miara ucing, miara anjing misalna, miara naon be, kemudian nyana tedaikeun maraban, nah ieu laporkeun. Tim datang, nitah 2, hiji nitahna teh jual atawa maraban. Mun tedaikeun ngajual tedaikeun maraban, ulah waka ditindak, bawa heula ku hakim. Kandangan heula di naon gitu di kantor aya khusus kandang-kandangna biayaan heula selama seminggu 2 minggu cokot danana tidinya anu geus terangkum atau ti Baitul Mal setelah 2-3 minggu laporkeun ka haki kanu pemilikna ieu kuari geus diurus dana habisna menghabiskan 3 minggu sekian nah ieu kumaha tindakan selanjutnya apakah mau dijual apakah hendak kumaha jadi paraban sorangan cengnya nanti yang geus teu sanggup ulama berarti jual sabaraha hargana ternyata hargana 10 juta beakna sabaraha 2 juta bikeun 2 juta 10 juta me cokot 2 juta urut parab 10 juta bikeun 8 juta bikeun gitulah jadi rapi ka miara ucing miara gitu gajah dan lain sebagainya nah eta terapi mantap kuari mah dijieun taman safari kemudian kebun binatang tah eta teh wajib diurus mantap asupna make karcis jang naon eta jang ngurusan hewan sebab mahal pengurusan anak pancen eta pengurusan mah palingnya sapoe teh beakna 10 juta sedangkan meunangna 50 juta panu ngurusna ge hewan kene geus dianggap hewan babarengan bae geus jatuh saralati nya na ge geus akur bae geus jeung sapi berarti tuh kitu babari bae jadi rapih urusanana masyaallah ka urusan nu kieu diurus walaya libu madara teu meunang meres kana cai susu nu ngabahayakeun waladah kana anakna andai kata aya munding andai kata aya sapi kemudian nyana keur nyusuan teh diperes susuna dek diinum atawa dijual tapi lamun diperes bakalna anakna jadi bahaya kekurangan cai susuna teu meunang lantaran nu jadi kekuatan anak di susu eta kuari dibutuhkeun ku anakna kurang diperes sehingga anakna terlantar doraka wa malaruhalahu kumaha ye kuari lamun pengurusan nu eueuh rohan solokan ti negara sampai kadinya masyaallah kali mantek aya bae menteri pengairan lain menteri tama mantri beda dokter mantri menteri urang lembur mah akur bae urang lembur mah akur bae dokter padahal dokter atuh lain deui nya ieu ge menteri atuh lain deui mantri mah nu boga nu lencos teh eta mantri nanti suntik teh mantri pengairan ieu urusan solokan baik solokan nu dihareupeun imah urang secara pribadi maupun solokan secara umum kali-kali sumur teh rohan tamata nailah wa malaruhalahu la yajibu imaratuha kakonatin wadarin anapun ari barang-barang nu teu aya ruhan teu wajib dirapihan dibebener selama henteu ngaganggu
solokan tengah ganggu ke masyarakat atau antepan baik ngalir sakit itu solokan salila tengah ganggu tapi ketika ngaganggu berarti orang kudu menangani soal gangguan tersebut ya Allah datang ke solokan-solokan hari menampung hiji tempat ya karena sampah di tanah batur doraka orang teteh micin sampah ke tanah batur doraka teteh sebab naon atuh sampah dipicin ke tanah batur kudu minta izin heula kanu bogana punten iya ya sampah ku abdi bade disimpen di dinya nya jatuh aya tempat nu bogana ngizinan mangga bae mangga mun teu ngizinan atuh doraka tak kos kitu teta selama ku masalah silakan begitu bermasalah mentak ieu bangsa orang Madura nyieun kemah-kemah di tanah-tanah nu tak bertuan cak nyana doraka sarua bae kudu minta izin heula ketika disingraikeun atuh geus bae balik keur mah teu izin disingraikeun hese pan ieu kan jadi padahal Madura teh beragama agamais tapi ternyata ketika kurang didongkrak sulit ngamatak jadi huru hara bae Madura teh luar biasa agamais didikan wali-waliullah tapi karakterna mah tetep bae heuras Cirebon sarua bae didikan wali didinya teh tapi ketika kurang diganggu heuras bae Banten Alahadin Sawah sarua bae heuras bae urang Banten teh kajen kukumaha ge padahal teu sakabehna heuras teu resep aya nu heuras resep sia seuri heran aing mah kuduna ge awewe teh nu seuri eta kos gitu nah gitulah jadi solokan-solokan selailan teu ngaganggu eueuh masalah ya tempat-tempat sampah salila tengah ganggu masalah ketika geus ngaganggu perlu ditangani kumaha carana babarengan lamun solokan pribadi ngaganggu ka batur bisa ditangani ku pribadi mun teu musyawarah jalan eta teh laruhalahu malaruhalahu ide contohna kakonatin wadarin watorikin dan lain sebagainya ieu jalan kemudian ieu jalan rusak tengah ganggu teu wajib diomean teu wajib tahcak di dieuna la yajibu imaratuha tenang bae tapi lamun geus tukang endog raragagan tukang piring jelema naik motor teh nyaho horenganan jurang guplok moal naon ngaguling dan lain sebagainya nah ieu kudu tanggung jawab satanu tanggung jawab nah ieu lurah usul ka camat usul ka bupati teh fungsina jang urusan kos kitu selama teu ngaganggu jalan teu wajib diomean ketika geus ngaganggu karena stabilitas rakyat wajib diomean mun teu diomean geura paeh kabeh lain bupati bae bupati nangke ditanya camat nangke ditanya lurah na ditanya mejeuna lah teu ngabangun jalan ge jang sakadar ka neraka jahanam alhamdulillahirabbil sia bangun musuh bangunna gitu tah salila masalah tah ieu dalil malaruha lahu la yajibu imaratuha teu wajib didangdanan teu wajib diomean tapi lamun geus ngaganggu nah ieu kuarima transportasi antara Pasar Kemis Tangerang perlu ditinggali ku pemerintah antara Kukun nah Balaraja Serang dan lain sebagainya ieu teh dana nu sakitu gede nah omean wajib teu ngomean bahaya ikir carita kanu kitu-kitu aya jasa Masya Allah rapih jasa ieu mandak sakapeung waktu hayang jadi bupati kula teh ieu bae deuk ngurusan kos kieu heula nanti geus beres geus eureun deui kula mah jadi bupati nanti geus bisa kitu geus lah sabulan lah jadi bupati sabulan jadi beresan can anggeus atuh 2 bulan can anggeus atuh 3 bulan can anggeus 5 tahun atuh nambah deui ka ditu oplok deui bae emang geus gararita tapi lamun urang na beneran mah ulah hayang untung di pamarentah bener-bener ngurusan rakyat jalan Pasar Kemis Tangerang lain make aspal make perak
make perak ka ditu lain lalagaan emang teu nyaho gitu urang nyaho jasa perak teu kudu make aspal teu kudu make semen di perak ujianana rakyat teu bogaeun duit jang dahar cokel cual Masya Allah iya mah boro-boro make perak make semen ge make semen nu kuduna 6 senti turun pres kudu 4 senti bae datang ke pelaksana gideg ge siap lah gideg ge lain wayah zikir kuari mah dipres 3 senti Masya Allah karim tah iya mah lain di dia di Jerman mah Jerman orang nontonnya di dia guru nama orang-orang kede aduh capek orang nyaritakeun iya urusan jalan urusan naon gitu ngaranna kantor darin perkantoran selama kantor eta teu mengganggu teu kudu diomean jeung selama eta fungsina masih kena stabil teu kudu diomean ieu imah kitu kene baik secara pribadi maupun secara umum kantor teh musola teh masjid teh pokokna mah nu eueuh rohan nu eueuh ruhan carana teu wajib tadi diomean di dangdanan teu wajib salila teu ngaganggu jeung can aya perlu urang ge boga imah ye tetenya gede boga imah teh gede kamarna aya genep lantaran loba anak si ieu di dieu si di dieu si masalah cak pikih kuari mah anak nu kahiji geus kawin kadua geus kawin kuari tinggal pagalituk bae aki-aki jeung nini-nini imah gede pada teh kudu diurus hartina kudu diurus teh disapukeun kemudian aya jukut-jukutna kumaha cenah kiai jak kula mah sanajan teu disapuan jeung jukutna loba ge betah bae atuh los eueuh masalah aki-aki jeung nini-nini imana gede teu diurus jukut datang ka jandela wow haju di dinya bangsa ambrang-ambrang geus masalah nini-nini jeung aki-aki nang saukur atuh sabira nini-nini deuk susukaan jatuh lalambeng dek naon deui aju nini-nini noelan aki-aki sian noelan bae geus malhudang aing geus malhudang geus teu nyara rambung geus urusan asmara geus teu nyara rambung geus paling ge main kerokan bae atuh dek naon deui cak nini ieu pegel ya dia aing rokan cak aki-aki na aja ieu urutan paling sakikituna doang dek naon deui coba ayo kajen kukumaha ge ditoelan ku nini-ninina pegel noelan kenapa dia jadi teh udang nyaho cenah sakikirna bae atuh geus bae tah kuari mah urusan kos kitu geus teu imah geus teu kaurus disapukeun teh jukutna datang ka breng-brengan ka jandela nyana betaheun atuh los hiji waktu aya ore nu hejo teh naon ngaranna ore pucuk arasup ka dinya jameureun pajar gunung teh imah teh atuh ngahiji jeung ore ai betah mah datang ka dinya tatangga beuh cenah ieu imah teh dia aing betah mah kos kieu atuh masalah tah salilanya betah hirup kos itu los tah geus tuh cak agi-agi cak aing geus kudu nini-nina nu marah teh kamari atuh kokoret cek kiai ge teh kudu aya urang betah mah geus aing mah nurutan kiai bae dasar males tempat tadi mah terus kokos masak aya urang teu lapar teh kudu masak urang isuk-isuk teu lapar kudu masak sore teu lapar teh angin atuh teu kudu atuh geus bae ieu mah urang masak sote urangna lapar ketika teu lapar atuh ulah sarua jeung kitu imah ge urang betah atuh los ieu masalahna mala ruha lahu la yajibu imaratuha tapi ketika urang teu nyaman di imah eta teu nyaman perlu dibersihan jeung kenyamanan teu nyaman loba jukut bersihan kitu kene ieu aing geus kolot bebeja ka anakna ya aing mah ieu geus kolot teu betah loba ting kamar sieun pan emang geus kolot sieun atuh aing di kamar ieu jeung emas sia tapi di kamar itu bangun galumbreng bae ku aing diteangkeun ja eueuh sasaha beureunanan dieusian kuno gaib teh mah atuh geus aing mah ku ari mah pangmeulikeun bae ieu jual ku sia imah ieu atau eusian ku sia atau dikontrakeun aing mah pangmeulikeun imah bae di perumahan ulah nu gede-gede 3 tingkat bae wah ieu bapana kudu kagrogolkeun ya cukup panggieunkeun nu ka kamar bae atau 2 kamar bae dirampingkeun
tepung Sima dirampingkan tak kos gitu tak tepung Sima gede jual gede atau imah teh lantaran gede orang pakai pengajian masalah daripada orang sepien aya Ustad didinya tebogan majelis Ustad tadi esok ngaji baik di mana di mushola pas sedak-sedak kuarima pindahkan baik ka imah ka dieu maki para rindah KB anak kajuku hari gede jasa nah yuk urang di dia baynya ngan bayar sekali ngaji tolol taki main bayar malulu gara-gara gak golkar jadi mainnya duit baik insyaallah solokan tea kantor tea imah tea majelis tea kemudian atu aya nama musola tea masjid tea teu wajib didangdanan selama teu aya manfaatna can kanyahoan manfaatna lamun urang ngadangdanan bae tergantung niatna lamun urang ngadangdanan masjid demi syiar masalah udah ngadangdanan musola padahal mah ieu musola teh anu salatna ge ngan 2 jajar ngan 3 paling komo subuh manu azan nyana nu ngimaman nyana mun nyana muriang mah atawa mun nyana pae atuh ieu mah musola mah bisa digadekeun eueuh nu ngeusian tapi lantaran ieu imah bararagus KBG musola butut padahal mah fungsina teh masih muat keneh diomean demi syiar eueuh masalah syiar tapi lamun ngudag ria doraka asana ieu mah ieu imah itu gedong imah ieu gedong dikelilingi ku gedong ai musola kunaon barang di deuleu bocor caina ge ngerewek jasa teu etis ieu mah teu boga gedong kunaon deui atuh henteu naon kitu teh dula-deuleu teu mamantes maneh musyawarah yuk urang bangun abeh syiar agama kadeuleu jeung katembong rapih jeung bagus yuk tak tengah bangun gitu teu wajib lantaran fungsina ieu encan kitu datang kadinya kamangpaatan kecuali kieu ieu musola nya jore nya pinu teu muat ieu mah ye mun magrib mudal ka jalan-jalan datang ka aki-aki mah di jalan cicingna ge lain salat tah ieu musolana yuk urang rapihan urang gedean sesuai jeung non gitu kebutuhan fungsi musyawarahkeun kira-kira urang sabaraha ka sabaraha ieu jam magrib geus mudal keluar yuk ayo musyawarahkeun demi syiar tah eta mah masalah gede jasa ganjaranna kitu keneh masjid dan lain sebagainya baik kantor maupun musola maupun masjid kemudian imah sorangan sarua bae urang teh boga imah kemudian ieu teh ngabutuhkeun rada lega lantaran sok dipake pengajian sok dipake babarengan jeung masyarakat sok dipake daratang dalulur dulur-dulur ti mana-mana sok datang ngendong gede boga duit mah masalah ngeunahkeun tamu urang terutama dulur secara pikih kos kitu ieu mah urang kadatangan ku dulur kadang-kadang ti Jawa Tengah Jawa Timur datang ka imah urang ngendong 2 poe 3 poe kamar nangan hiji doe ngampar di tengah imah sedengkeun pan birahi mah di mana bae ayana aduh mangkani nyana geus ka 2 peuting mah hayang ngeun culak cileuk mangkani ngampar di tengah imah aju nyana atuh boga gawe di juru kumaha mun kateja godomlang Ita pikir tah tuh jadi rapih jasa ieu agama teh datang ka nu kos kitu mun ku urang dibahas secara panjangna engke ngabangun teh aya nu wajib aya nu sunah aya nu makruh aya nu haram tina aslina mala ruha lahu kakonatin wadarin la tajibu imaratu teu wajib ieu mantak ngabahasakeun ge la tajibu imaratuha bahasa teu wajib teh jatuhna ke kana naon cek usul fikih ieu totor ku urang teu wajib mah mungkin sunah teu wajib mah mungkin mubah teu wajib mah aya kamakruhan teu wajib mah mungkin haram ieu bahasana luar biasa indahna bilagah ngabahasakeun la tajibu henteu kieu henteu haram tapi la tajibu imaratuha teu wajib kejatuhna ka mana mantak sesuai jeung kebutuhan fungsina
Masya Allah rapih jasa mun urang ngaji memandak mulai ti kuari dula dele jalan di sisi imah urang fungsi na ieu loba nu liwat rapihan jalan cai kuari mah musim hujan besi aya nu magol-magol rapihan ganjaran asal ditita berarti ganjaran gonggorong-gonggorongna besi macet rapihan lamun memang geus aya strukturna di negara lapor ternyata orang lapor henteu peduli urang jeung masyarakat urang boga ganjaran nu bertanggung jawab teu tanggung jawab doraka jadi geus teu kudu hese-hese ieu mah kieu loh eta mah negara henteu ngurusan urang ge henteu atuh salah sahijieun salah sahijieun urang bae atuh negara kudu tanggung jawab kuari teu tanggung jawab urang bae jeung masyarakat babarengan rek urang menang ganjaran rapi nu mesti tanggung jawab teu tanggung jawab engke ge aya bagianana di akhirat nu kuduna nyana kuari henteu nangali atuh tinggal doraka bae ulah hese-hese jadi rapi Masya Allah ngeunaheun ka urusan-urusan jalan cacing urusan-urusan gitu solokan leutik komo nu gede dan lain sebagainya ayat pengaturan-pengaturan termasuk hutan-hutan jeung gunung-gunung malah ruhalahu eueuh rohan hutan eueuh rohan gunung eueuh rohan eta teh perlu ku urang diurus ditata sedemikian rupa ieu gunung naon ieu ternyata ieu mah gunung batu pibahaneun marmer pibahaneun granit pibahaneun keramik sok urus ieu teh boga saha boga pribadi endek dijualna terserah pribadi ieu mah oper alih ku nagara sok jang nagara mun nagara carita nagara berarti jang rakyat betul bahasa dari rakyat untuk rakyat eta bahasa ngeunaheun jasa ti rakyat ka rakyat ku rakyat enak kadengena tapi ternyata ti rakyat jang beuteung babatokna eta teu ngeunaheun tah mun ngadenge kos kitu tah geus aya babatokna tah Masya Allah eta teh nikmat jasa ya naon dia kuari kali naon dia kali maya maja berarti menghasilkan naon menghasilkan mutiara dirinya teh aya batu-batu kali maya nah ieu teh nu saya teh anu perorangan sok ai endek mah ieu ternyata ieu mah anu nagara urus ku nagara lantaran kalimaya teh lamun geus bagus mah aya penampana di Jepang kayak di Jepang diolah dijieunnan mutiara dibawa deui ka Indonesia emang gitu bae di Indonesia mah emang gitu bae uyah ge uyah dibawa keluar ke urang nu meuli emang kos kitu bae di urang emang kos kitu bae di urang mah besi diolah ku urang luar urang nu meuli jadi salilana urang mah jadi konsumen bae konsumen bae insinyur teknik di urang teh loba jasa nu jitu selain daripada Habibi teh bermunculan tapi nyana lebih baik dikontrak ku urang luar daripada ngabaju ke negara mun ditanya ku urang teu ngabaju ke negara siap ngabaju ke negara ketika usul ka negara kami geus mengajukeun negara cak negara can aya porsina kakarak boga 10 gelas ieu geus beakeun kabeh jang maneh mah eueuh dibagi dua bae tuh teu hayang kos kitu contona dek datang ke maju iraha di Indonesia mah wabeh urang luar baik ketika nyen jalan tol Prancis Jepang tuh Jagorawi citu luar biasa urusan ku ari ku negara urang bisaeun yeun jalan tol Jakarta Merak Gorobag teh bisa liwat Gorobag teh Jagorawi mah datang ka kuari stabilna luar biasa pernah rusak tambal tapi jerona basicna luar biasa naon gitu kuat nah ya ditangani ku insinyur Indonesia padahal mah bisaeun yeun model kos kitu teh bisaeun janyeuleuh nyonto gambarna aya tapi ketika dipraktekkeun ku orang Indonesia jadi jalan kebo urang nyamayar nya badegdog bahasa mana teh badegdog nah etalah orang Indonesia teh kurang boga wawatek kos gitu teu rek ngabajukeun negara Masya Allah kula mah mengedak begitu ni cicing baheula di mana di Singapura resep jasa eta jalan da rapih jasa cek jeung mah Singapura Singaparna Tasik eta teh rapi di luar negeri mah di Malaysia teu meunang bae urang naik bus sepatu kotor
sebab naon ngaganggu ka batur. Jadi urang lamun deuk naik bus di Malaysia kudu dibersihan heula sabatur. Aya urang ieu urang nyetop ya mobil bus di deuleuh rasa batuna kotor. Oh ditutup deh. Itu meunang datang ka magrib moal menang mobil. Moal menang mobil atuh. Wow di urang mah komo urang Rangkas Bitung mah. Waduh geus ngan teu singkal doang. Anu dipuatkeun ka mobil orang Rangkas Bitung mah tuh. Masyaallah. Taya keur carita urusan-urusan ti mimiting urusan manusia datang ka tahapan abid nu edan. Kemudian atuh nu teu boga indung bapa berarti yatim piatu. Kemudian ku harima hewan anu didahar, hewan nu teu didahar, sanggeus teh hewan, kemudian anu henteu bernyawa, berbentuk solokan, jalan, bangunan, gunung-gunung dan lain sebagainya, hutan-hutan. Perlu diurus anu intensif ku negara untuk rakyat. Masya Allah, jangan ngeunaheun jasa, ngeunaheun jasa. Nikmat jasa. Coba ku hari di Indonesia ya kesulitan soal kayu teh hese jasa ku hari dina ayana mahal ka bina-bina padahal ieu Indonesia ti Sabang sampai ke Merauke aya 27 mungkin ku hari 28 provinsi atau mungkin ku hari mah dibagi-bagi leuwih ta eta teh 70% ieu adalah hutan dan lautan saeutik nu dieusi ku jelema. Urang dulu ke Palembang, urang dulu ke seberang tadi itu ke Medan. Oh, tangkal kayu. Tapi orang kuari ndek meuli Banjar bae. Ndek meuli kayu bae. Waduh hese dina ayana mahal. Ganti kuari mah ulah meuli kayu, meulina baja ringan. Orang nu boga pabrik baja ringanna geus kieu jeung pamarentah. Ieu bae. Di Indonesia mah kos karar itu bae bensin potensi di Indonesia kesulitan bensin kacai-cai potensi lamun untuk rakyat ku ngeunah-ngeunah teh nikmat tinggal ngurusan doang ganjaranna gede jasa adapun administrasi rapihan demi keutuhan bangsa jeung negara ngeunaheun jasa nu mantak bagi rakyat leutik mah tinggal ngelak bae neulekeun nu di luhur ganti mobil deui Masya Allah eta dasina ku ngambai teuing bintang ku geledai teuing di pundak tapi pan aing mah atuh ieu digawe teu pugu iraha aing ieu jadi karyawan tetapna aduh aing asup nyogok kakarake asup geus mikiran deui aing dieu iraha dikaluarkeunana digawe mah digawe bae barang asup digawe tas asup digawe jadi nguruan awak mikiran eta bae anak di imah datang deui pamajikan kereuneuh deui imah can boga kontrakan can kabayar dahar pan terus bae kabeneran dipecat deui bae ayeuna le TV waduh pemimpin urang bani geus rapi nyisiranana ge hiji-hiji acan bukan ka dieu rapi tinggal dada bae laporan orang kaluhur teh demo atau bukan saja nyisiran sia nu rapi tangkorak sia tinggal pereup bae pan ge ieu mah di Indonesia mah tinggal dihudangkeun ngajegur karyawan sabaraha ribu di Indonesia hudangkeun ku urang bakal marawa golok rakyat anu teu pararuguh ye kuari ye kedudukanana dagang hese dan naon hese gerakeun ujianna dibeulum istana hayu coba kumaha anu hese jasa ye anu geus jadi dokter andas jadi profesor jeung teu boga porsi jasa hese jasa di negara dina bogana ge teu sesuai tinggal dihudangkeun doang guru DPR tinggal dihudangkeun doang ieu mah lantaran kesenjanganana jauh luar biasa ngadenge pemimpin urang meuli mobil 5 miliar urang dahar gen teu ngadenge bupati meuli mobil deui anakna ge luar biasa aing digawe hese jasa tinggal ngajegurna doang dan mantak ieu mah tinggal urang ngadoa bae ieu urang sadari ieu nagara urang jeung bangsa urang mudah-mudahan pamimpin urang boga nurani mudah-mudahan rakyat boga nurani sehingga rakyat jeung pemimpin nyambung eueuh huru-hara di Indonesia teh stabil anu luar biasa sesuai jeung harapan bangsa
Indonesia hirup makmur majullah jinawi. Lain amin ngomong doang. Buktina mah henteu deui. Di mana tuh orang berangkatna? Berangkatna ti pemilihan gubernur, pilih ku sia Atut. Pilih ku sia. Oh sia kamari tah cenah yang stabil. Tapi ketika ku orang dituduhkeun embung, tuh pan nya sia doraka. Lah cenah kiai ngomong bae lumayan sekupi sia. Nah ieu babalikan deui tetep bae ieu mah keur carita keberadaan negara urang, rakyatna kos kitu. Pengurusan namun kukula dicaritakeun menteri sangat teu stabil. Jeung kekurangan-kekuranganna masih loba. Nah ieu mah keun bae ieu mah keur carita ngaji kos kieu horeng ieu kakarak dibongkar sakelumit doang. Namun dibongkar 12 sub sesuai jeung aturan fikih Imam Syafi'i. Eueuna naonan di Indonesia. Lamun eueuna naonan urang dek dipaksakeun bae make demokrasi. Berarti urang geus setengah abad make demokrasi. Ternyata kesenjanganna lebih tinggi. Apakah teu coba-coba ku urang dirobah atau demokrasina diperbaiki? Pan tinggal kitu doang. Perbaiki atuh demokrasina atawa ulah make demokrasi make Quran bae. Yuk. Cak nya ulah hese korupsi make Quran mah. Kurang gitu maling potong ke aing isinnya gubernur jadi potong. Nya bupatinya dipotong panai. Maling potong. Cak polisi embung. Kunaon itu? Pan aing anu sok malingna. Potong nya polisi euleungeunna. Bung sieun make akuranna sieun. Ketiga ya lamun aya nu zina ranjam. Ulah. Kunaon gitu? Pan cak nu di luhur cak DPR pan aing nu sok ngawaan cewek. Engke aing mah nya DPR dibunuh. Emang kumaha gitu DPR urang. Naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik. Ora antu kiai, wa min dzalik deui lah ka ditu hiji deui. Panjang jasa, geus mah di kos kitu pimpinan urang. Ieu deui nagara. Oh, geus acak-acakan. Kan kiai nya nyahoanan, lainnya nyahoanan. Jelema nu mantan pemerintahna bebeja ka aing. Cek nya na beuh kiai kula kerja di pemerintah. Mana ceri kuari ngaji boh jelemana. Jeung teuing yang contoh teh mah. Cek nu saden di aing mah henteu, setengah nama sia kitu. Ayo, deuk kumaha teh. Atuh pan keur zaman Pak Adam Malik bae ge simpenan Pak Adam Malik di Cipanas sabar sagede Pak Adam Malik almarhum. Masya Allah. Atuh ulah-ulah eta aja daina ge dai di luar negeri atuh mawa cewek. Dai. Teu bisa ngomong kumaha. Tapi dai Golkar. Tah cerita kos kitu. Mentak eueuh deui iwalti urang mah eueuh deui. Hiji melampiaskan ngomong jeung para tetangga. Kemudian urang ngadong ka Gusti Allah sakali deui dengan hati nu jernih, mudah-mudahan bangsa Indonesia ditangtayungan ku Gusti Allah. Pemerintahna dibere hati nurani, rakyatna dibere jernih nuranina, sehingga disalamatkan ku Gusti Allah pengurusanana anu rapi supaya jadi bekal jangka akhirat. Amin ya robbal. Kitabul Jarah wallahu a'lam bishawab.